Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dina surat Ar-Ra'di, suratul Ra'di. Hanca nu kamari dina ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqadis tuhzi'u jeung nyata sanyana diperolok-olokan, diguguyonkeun, diejek jeung dihujat saha birusulin pirang-pirang rasulna atawa utusanana Allah min qablika tis samemeh anjeun Muhammad. Di zaman Nabi Nuh diejek, dihina, diguguyonkeun. Nabi Musa sami, kadieuna sami Nabi kantenan Nabi Yusuf mah disiksa, dialungkeun ka sumur jeung sajabahana saterasna. Fa'amla itu jeung kami atau mangka kami saur Allah naon nangguhkeun atawa mere tempo lilladzina kafaru pikeun jama-jama kafir. Summa akhadtuhum tuluy saatosna dibere tempo ditangguhkeun, akhadtum ditimpakeun hum kamanehanana. Fakaifa kana iqab, mangka kumaha kana bukti iqabin siksaan kami saur Allah saterasna. Apaman huwa qaimun, apaman nah kapan huwa ari Allah, nahapan ari Allah teh cenah qaimun eta teh anu ngajaga ngariksa, anu maha ngajaring, anu maha menjaga saha ala kulli nafsin ka tiap-tiap jiwa, dijaga dijaring ku Allah teh sadayana oge. Denyut jantung, putaran darah jeung sajabana nu aya dina jiwa urang di dunia sadayana jeung di akhirat sadayana dijaga dijaring ku Allah Subhanahu wa taala. Maksudna anu maha ngariksa Allah mah. Bima kasabat tina naon perkara kasabat anu dipigawe ku anjeun. Waja'alu jeung kalahkah dijieunkeun ku umat-umat kafir mah naon lillahi ka Gusti Allah syuraka kana pamusyrikan, kana patung, kana berhala, kana nyembah nu sajen selain ti Allah. Kul bejakeun ku anjeun Muhammad saur Allah, summuhum sok ngaranan berhala-berhala nu ngajajar teh atuh eta teh aranan cenah saha ngaranna eta teh teu puguh, dijieun tina kayu, dijieun tina roti. Antunabbi'unahu atawa bere kabar hu ka eta patung bima la ya'lamu tina naon perkara anu teu apaleun. Sok ka kami beritakeun bejakeun naon nu teu apal tina ilmu pasti ku kami dibejaan. Tapi da berhala bujang-bujang nyarios, berhala mah bujang-bujang nanyakeun atawa ngabrehkeun naon berita oge, da eta mah patung ngan eta mah jijieunnan umat-umat kafir fil ardi di muka bumi. Sok bejakeun aya di dunia kabarkeun ka kami saur Allah. Ambi dohirin atawa ku nu dohir, nu eces, nu jentre, minal qauli tina ucapan berhala, tina ucapan patung. Pan teu tiasa nyarios patung mah, nah maka disembah. Bal zuyyina, bahkan atawa tatapina zuyyina eta mah dihiaskeun indah lilladzina kafaru ka jama-jama kafir. Kusaha dijiankeun indah eta patung atau berhala ku setan. Jadi katinggalian teh resep we indah pikeun disembah. Padahal teu bisa ngomong, teu bisa ngabarkeun berita jeung teu bisa nanaon namina ge patung saterasna. Makruhum eta teh tipu daya pikeun jama-jama. Wasaddu jeung nyoba-nyoba eta umat kafir ngahalangan anis sabili kana jalan Allah. Lamun coba-coba ngahalangan Allah nimpakeun lagi kana siksaan dunia jeung akhirat. Wa mayudlil jeung sabae jalma anu sesat Allahu kana jalan Allah. Pamalahu mangka teu aya lahu pikeun itu jama-jama anu sesat anu kafir min hadi
tina kengeng pituduh. Saterusna lahum eta tetep pikeun itu jama-jama azabun azab fil hayati dunya, nyata siksa di dunia kene. Fil hayati dunya, siksaan dunya, wala azabul akhir jeung yakin ari azab poe akhirat asyaku eta leuwih berat. Wa malahum jeung teu aya pikeun itu jama-jama anu musyrik anu kafir minallahi ti Gusti Allah miwaqi tina panyalindungan. Jadi teu aya panyalindungan di dunia jeung di akhirat iwati kudu nyalindung mah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Orang kudu teu aya nekadkeun teu aya sembahan iwati Allah, ulah musyrik, ulah sok hayang kengeng kakuatan nu sejen ti dukun, ti buli-buli, tina isim jeung sajabana. Ulah teu aya kakuatan, angin kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum, mugi aya manfaatna dinten ieu. Kada insyaallah patepang deui dinten enjing dina gelombang anu sami dina ayat anu salajengna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.